Wilujeng enjing barudak. Enjing guru. Saat acan mulai pelajaran, ayo urang ngadoa di kawitan. Amin. Dinten ayeuna ulangannya barudak. Mendingan ada ulangan Bu. Soal lagi gampang Dika. Gampang teh nu kumaha Bu? Tos jempe Andrian, nama buka HP-na ka link GCR anu entos ibu di share di grup. Mohon Bu. Orang bayar dirinya. Oh, sok bayar. Yes. Kan lepas biasa rumah dibuka mangga di kawitan dikerjakan. No Bu. Oh iya, mana Liu? Napa tiron-tiron diuna dipisahkeun gerak ku ibu. Tumiron Bu, abi minta hotspot ka Dika, sinyalna butuh. Ya, nuhun Bu. Terus beres biasa ulanganna di screenshot ka grupkeun nya barudak. Kangge engke aya tugas kelompok kedah genep urang. Tugasna ibu share di grup sekolah. Hatur nuhun, biasa uwi. Oi, orang jeung suwen bagi grup kelompok mah eta. Asal kudu niruan bae nya. Siap. Si kuring mah teu yakin eta bola eta bener bakal niruan da kelompok. Dan wae ya. Wih sakola ayeuna kerja kelompokna nya. Siap. Dika Andrian balik sekolah ayeuna bade kerja kelompok kalau kabaliknya. Siap. Eta si Andrian kemana? Duka teh tadi mah ngomongna ka Cai cenah. Tapi itu kantongna eueuh, kabur meureun. Meureun tapi duka tak? Yang ke satu perkomna diteraskan. Engine-nya kosongkan. Oh. Beberapa lagi perkomna diteraskan pas istirahatnya Andrian poho. Iya, salah. Ya, dari istirahat kerja kelompok ini. Siap. Kadenya ulah teu datang deui ciga kamari. Nya, di ade. Pergi ke kelompok. Si Andrian geus eueuh deui wae. Geus mau dituliskeun di dieu. Assalamualaikum. Kemana wae udah? Suganda simkuring kerja kelompok deui euy. Poho Alasan wae udah gawe hoream. gitu sih, Mbak. Lamun jalan alim muter, kudu lewat imah ida. Lamun hayang jadi pinter, kudu betul di sekolah. Nuhun simkuring apa? Sok mana nu rek dikerjakeun? Naon atas beres pelajaran lagi, saya pelajaran nu anyar. Siaran itu nanya-nanya kan Sunda kan? Nuhun, ya atos. Atos atuh. Wilujeng enjing barudak. Enjing Ayeuna aya PR kan ibu kariosnya. Aduh, bayar rumah nanya Bu. Anu pas poe Senin kamari Andrian mainnya hilap sakitu di grup kelas dibagikeunna. Di marane geus ngerjakeun tugas can? Ya, satu. Mai ka mana unggul? Kunaon Andrian teu asa ngerjakeun nya. Aduh Bu, gila. Walaupun mana mah Kebiasaan si Andrian mah. Mang Adi meuli asinan capek leumbang PT eueuh. Tong sok nyanyahoanan. Cicing sila tong riweuh. Tai ucing menegala katencak ibu sarina setia mah lain riweuh kan emang dinya salah. Iraha bade ngerjakeun Andrian nilainya di ibu kana resok. Kedah deui bade kenaikan. Kumaha atuh ieu ge kan Andrian oge
kudu kayak dicicilnya aku abdi. Oh nya tugas kelompokna kumpulkan ayeuna nya. Nah ayeuna kirang jalmi kan kedah aya 5 urang. Nuhun Bu, kedah nama ayah Andrian dan Andriana tarang nyewan kelompok. Kita mana sih pasti? Sok mangga datang ke sekali deui. Andrian, ibu tos capek. Mun bade ngisian nilai-nilai nu harusnya masih aya waktu kedah deui. Saur guru-guru nu lain ge, Andrian mah tarang ngerjakeun tugas. Kumaha ieu teh? Ya Bu, hapunten, kayak dikerjakeun. Dan deui teh kemaikan barudak. Tugas-tugas atau nilai-nilai nu semester 1 sareng 2 teh ngaruh mangge barudak main atau henteuna. Ini kerjakeun lagi. Kalau gitu ya, udah kerjakeun, kayak mana mau ada nilai, kamu main tenang. Kumaha lah. Barudak serta can wikan ulangan mangga ayu urang ngadua heula. Tiga atau sabar, donakan atau jangan sakeni. Ayo, apa sih? Oh iya, ayo. Ayu sareng Andrian. Bisa katakan hanya. Oh, mohon. Sadayana abdi ngapunten ka ka Bapak sareng ka Ibu Andrian teu tiasa ngalanjutkeun ka kelas selanjutna. Kawis Andrian teh tara menjaga tugas di semester 1 sareng 2. Oh, Bu atau nyebutnya? Atur nuhun Bu. Ya. Di Jawanya, wah, kumaha deui. Aisyah di sekolah nanaon wae. Tapi kan naik kelas gitu. Mah tanya ka kolot maneh? Hah? Teu lihat tugas. Nah, buat tadi kerjakeun tugas teh meni bolong pisan sia. Bolong sia. Waduh ya tua. Terus ke mana tinggal ngomong aja ka kolot sia nya. Ayo. Kumaha ya tua. Orang bingung ngomong kasih bapaknya kasih mama kumaha. Gimana ngomong sorangan nya kasih mamanya kasih bapaknya. Ya. Mana ulah kitu deui di sekolah. Ya. Siap. Emang getol ada aja. Adanya. Siap. Di kelas loba nu Aceh dicarekan ku Bu Ela lamun anjeun hayang sukses ulah loba leha-leha